Wilujeng ka saderek-saderek urang Sunda anu aya di mana wae. Mudah-mudahan para wargi sadayana sehat walafiat. Mudah-mudahan oge ngupingkeun ieu tembang ti Abah Anton dina kondisi ngabako sareng ngopi. Mangga ieu tembang bade dikawitan bae. Bade nembang naon ieu teh Abah Anton? Pantun bae lah. Nah, pantun kapan tembang? Pantun naon ieu? Ya pantun ditembangkeun bae. Sok atuh. Panganaran Purbahayu jalana ka Bojong Jati. Panasaran hayang milu hanya ka boga salaki. Anu nyeri hate atuh nyeri hate. Oh. Mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur. Singapura jajahan Jepang parahu nanti jumpalik duit laku rawak megang awewe tekapi milih. Nah, samping batik belah 7 carecet juru salawe arek nampik masing pugu ulah nyeri hate. Aya deui anu ieu ceuk lalakina teh cenah kemang kopi kop palu makop rancatan ulah poho kasalaki lumayan kurah neukepan. Temalan ku awena hanyaka ngeduka leci meuli leupeut di cabean hanyaka boga salaki ngeuli leupeut di cabean kitu temalan teh.